Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafidun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sederajat dilajang karena ajak isi kuring kasadayana anu hadir dina ahad anu bade supi mulung kasadayana wireh di dieu saking ngayakeun muharuman antenan silaturahmi sadayana jamaah pilih ayaan aan bulan serat ulah dianggap dinas nate kukieu langsung anu janten permasalahan ulah teh rutinan sok poe Senen hari Ahad aya acara disiduk deui hitung mingguan we poe Ahad teh nya janten dinten Senenna sanes pere pinah kana poe Ahad tapang goreng-gorengna mereka ngaji boro-boro diprekeun ngaji mah teu diprekeun ge sok hayang eta panginten sakali deui diantos kasupingan sadayana pinah pisan di atas nami pribadi keluarga pesantren kasadayana para ibu para bapak di wakosna dinten Ahad siang mulai subuhan para jasmani nu aya matua anggota nama insyaallah panginten pribados mulung ngajiman lain deukeut di Bandung tujuanana sina nyuguhan rohani urang insyaallah mangke teh anu ngaosna teu acan kolot-kolot deui malah leuwih budak igana teh dina umur babatan pribados tapi ku Gusti dibisakeun dititipan ilmu moga-moga tiasa katampi ku urang sadaya lamun dina masalah ilmu mah sok sanaos panginten teu kantos ngadowo di Cibantar guru nate kusi di Cibantar jadi aya kene pakuat pakaitna panginten sareng ajaran biasa sok diteueuman ku urang
Insya Allah sanes ajaran sesat jadinya. Jadi aja menganggap ajaran sesat. Pangawe, sumbing, beli pada jasa kedua, terus kedua. Yang ngajit tauhid sesat, mau hayang ngajit tauhid sesat menyebab. Ilham mu'alif fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalil akli yang di Allah sifat kita entah kieu masing kaharti sing paham. Dalil akli yang di Allah sifat kita entah kieu masing kaharti sing paham. Dalil akli yang di Allah sifat iya singkat dari lagi dan tidak takut Allah ayat nanti butuh kanunnya cara makhluk kabeh. Mun tidak takut Allah ayat nanti butuh kanunnya cara makhluk kabeh. Takut Allah ayat nanti butuh kanunnya cara makhluk kabeh. Menghilangkan Tuhan ayat kebutuhan anunyieun Allah kebutuh benteuy kanu ngayakeun terus ali tumali. Anunyieun Allah kebutuh benteuy kanu ngayakeun terus tali tumali anu nyieun Allah kebutuh hiji deui lamun eta kitu mustahil ceuk akal sabab timbul daur atawa tasalsul. Lamun eta kitu mustahil ceuk akal sabab timbul daur atawa tasalsul. Wajib tauhid teh harapan gede mah mun ti kamari cicing hate dina iman takdir sina iseng kana iman ilmu.
muntadina dina iman ilmu moga-moga isar kana iman aya dina iman isar kana iman hak dan dina hak kana iman hakikat. Kumaha gambaran iman akli tetap ka Allah sifat kita mukallaf tepan boga kewajiban mukallaf nekatkeun yen Allah kasifatan ku sifat kita subutul kidami wajibun ala Allah tetap nakidam teh wajib ka Allah eta mah disebutna wajib akli. Tapi mukallaf mah nekatkeun yen Allah kasifatan ku sifat kita teh wajib syar'i. Nu taklid mah paya nyebut teh anu teh kita teu ngarti kana makna kita teu ngarti karena dalilna sifat kita. Malah tileutik ge nyebutkeun Allah wujud, Allah qidam, Allah baqo karena wujud teu ngarti, karena qidam teu ngarti, karena baqo teu ngarti. Atuh kulantaran ngarti ge teu wau ge teu sakitu pangiligi sifat panggih luput teu kaku. Dan tengah penting teu wau. Karena kita tetap non gitu kita ada mul awaliyah al-ayahu bangsa mimiti. Kapag imual al-ayahu bangsa mimiti menyang burusun ayah orang lahir inarahim inumna. Eta makanya mohon ayah naka dunia te ayah bibi. Ia budak nu ayah ke alam dunia te jadi dalil nulukeun karena ayahna nu ngalahirkeun. Sabab lahir nu ngalahirkeun inung hakikatna eueuh bisa nyeun lahir ka jaba Gusti. Budak makanya mohon ayahna teh ulah menyalon nasibna ku jeung budak aya teu ulah. Maka tina lahir budak jelema nu mikir mah bisa nepi karena kidamna Gusti Allah. Urang mah jadi tukang dagang. Memang dagang teh pada untung teh malah rugi gitu aya. Kadang-kadang we urang teh dagang mah dagang teh sing turu nyumbutung teh dagang. Kapan kanyahoan mun dagang, mun untung dina dagang tadina heula tuluy ayeuna aya. Tah ieu disebutna barang jieunna. Mun ieu barang jieunna pasti aya anu boga jieun aya nyieun kanu nyieunna eta nu dingarana Gusti susul Allah nama nu nyieun untung teh saha untung mah aya mimiti Allah nu ngayakeun kana untung eueuh mimiti. Terus sadayana tukang andi tukang buru sapokor anu sok gampang hibur. Tapi kadang-kadang mah teu dianterkeun hate karena nyahoana kidam di Allah. Kunaon banget teh nyaho teu dipikiran. Khalaqallahu dunya Allah ngadamel untung dina dagang lil ibrah supaya jadi pelajaran. Ari pelajaran tukang ngeunana ilmu ameh jelema tina untung dagang menang ilmu non ilmu teh kanyaho aya usul aya fungsi nyahoeun hate kana nyieun untung dina dagang. Tapi keur mikir mata loba jelema nu dagang untung teu papang jeung tidak perlu dan jadi pikiran. Khalaqallahu dunya lil ibrah lil iman. Allah ngadamel rugi dina dagang. Eta teh supaya nyaho Allah. Tapi teu saeutik jelema rugi dina dagang teu kapangi wujudkeun kita. Nu kapangi naon geuweul kanu dagang hijireunana. Itu gara-gara maneh dagang. Di kamari mah memeh maneh dagangan aing teh payu. Sanes maneh dagang mah jadi tiiseun. Tentang sabab dohir teh diasupkeun ka hate kae paya suku qalbun rek kumaha teh bisa caha. Suarul awan muntabiatun bibirati rupa makhluk arasup ka hate.
gara-gara dagang rugi tapi kan dagang asupan hati ulah aya dagang liwat di urang keheung ka batur non sababna rezeki aing disorong kumaha padahal rezeki mah moal aya nu disorong ku batur moal pak lamun ieu jadi rezeki urang misi ngareneng oge nu dagang aya 10-an moal make pinah ka batur moal urang teh sok beurang teh pikiran teh mun loba teuing anu dagang loba saingan ke rezeki aing nya hentikan moal naon sababna geus ditangtukeun ku Allah nu batur moal datang ka urang nu urang moal datang ka saha ka batur kadang-kadang nu meunang untung nu meunang rugi dina dagang padahal untung jeung rugi teh keur ngandeurkeun hate sina nyaho karena wujud jeung kidamna Gusti Allah. Loba teh dianterkeun kunaon teh dianterkeun teu ditapakuran naon kitu ari tapakur sairul qalbi hartina nu meunang untung dina dagang teu nepi-nepi da ini tenepi ka saha tenepi ka Allah kumaha kitu gambaran nepi ka Allah wusuluka ilallah wusuluka ila ilmi bihi nu disebutkeun nepi ka Allah mah nepi na hate urang nyaho ka Gusti teh nyaho ka Allah naon sababna da teu leumpang beuki loba nu diasupkeun kana hate beuki loba nu ngahalangan kana hate hese ngartina kana kidam ngaji di bade oge ngaji kidam na udah ngalap cukup katalar we jeung bisa ngadalil dalil aklina dipapai we itu kudu karasa dalil akli naon dalil aklina sifat kidam mun Allah teu kidam coba teh lalawanana berarti Allah teh anyar darasli kidam teh bahasa Arab bahasa Sunda heubeul mun Allah teu heubeul berarti Allah teh anyar mun Allah anyar naon bedana jeung urang bersarua nalika sarua Allah jeung urang pada anyar urang aya butuh kanu ngayakeun Allah ge beureun akur aya teh butuh kanu ngaya itu ya dalil keur netepkeun kayakinan dina hate yen Allah teh wajib kidamna teu kaharti ku akal lamun Allah teu kidam mun teu kidam anyar da moal aya deui istilah lian teu kidam jeung hudus mun ieu perkara teu kidam berarti hudus mun teu hudus berarti kidam Allah dikira-kirakeun teu kidam berarti anyar mun Allah anyar statusna aku jeung urang ayana teh butuh kanu ngayakeun kalau ge sarua cara urang ayana butuh kanu ngaya nalika Allah aya butuh kanu ngayakeun angke kadituna bakal ngakibatkeun daur sareng tasar mustahil itu teh aya nu kitu di Allah fungsina dalil teh Pak keur memperkuat karena makna geus kaharti tumetep dina hate diperkuat ku dalil ameh teu ingkah balilahan tekad urang yen Allah teh kidam jadi jelema teh beda aya nu nekadkeun Allah kidam bari teu ngarti karena kidam Allah disebut iman taklid aya jelema nu nekadkeun Allah kidam bari ngarti kana mana kidam jeung kana dalilna sifat kidam di mana ya li ashabil adillah tina rupa tina surat tina rasa nepi ka bisa mangi karena ayana kidam Allah tapi nang papangi jeung rupa nganteu papangi jeung kidam itu mah minang papangi jeung surat tapi teu kapangi kidamna Allah ari kidam teh ti heula eueuh mimiti ayana Gusti jadi urang geus dibalik anu eueuh katempo tapi anu aya teu kasaksi naon nu eueuh rupa teh eueuh sorak teh eueuh kunaon nu eueuh bet kapangi aya nu aya Allah teu kapangi kunaon teu kapangi teu diteangan nu aya bisa kapangi diteangan teh da nyampa ka tempo teh diteangan oge Allah mah nu aya kulantaran gaib gaib teh aya ngan teu katingali ku mata kepala mata ku teu katingali ku panah mah diteangan
Kan lineangan handapkeun daun kan. Dalin leungit di imah handapkeun lopari. Ditiangan anakku akal teh gitu. Da urang teh akal teh teu neangan, akal neangan teh disebutkeun Sairul Qalbi teh sina leumpang hatena. Mun rupa katempo soca teh hate mah nirilik leumpang. Cempil nguping kana suara teh hate mah nirilik leumpang. Kapangih wujud teh, kapangih kidam teh. Kapangih bambo jeung satuluy-tuluyna. Mata batur mah ini kasawah lisana teh nyebutkeun asma yang qadir eta teh da balas apa mah ini tuh. Nyebutkeun asma yang murid, nyebutkeun asma yang hayyu, nyebutkeun asma yang qayyum. Naon sababna da sifat mah kalajengna jeung asma. Mun Allah kasifatan kudrat berarti sifat asmana teh yang qadir, Allah kasifatan iradat asmana ya murid jeung satuluy-tuluyna. Nah, eta teh anu ayo ngaraoskeun urang teh mendakan kidamna Allah, mendakan bakon Allah. Tina sakabeh kajadian nu tumimba ka diri urang sing jadi dalil kana ayana Gusti surga teh eta anu disebut surga. Barang mah anu dibayangkeun teh pedah ayeuna amal loba, isukan di akhirat bakal meunang naon? Surga. Suka surga geus kabayang ti ayeuna, di dunia mah aing teh hiji kewajiban. Isukan mah tujuh aing. Amal diiling-iling leuwih ti batur teh dah. Dina bab salat pangrajina berjamaah. Dina bab sedekah aing pambageurna batan sejen. Bunga haji leuwih ti sakali kapan. Puasa boro-boro fardu sunat ge digarap. Untuk nama ngaliwatan ibadah teh nyaho ka Allah, padahal ibadah teh makhluk kan. Dan dituduhkeun ka Allah kali dituduhkeun nyaho ka diri. Mun bener jalma nyaho ka diri pasti diantarkeun hatena nyaho ka Gusti. Man arofa nafsahu jelema nyaho ka diri. Kade mun bener geus nyaho ka diri, arofa pasti nyaho ka Allah. Ribu ya ribu, tahu kiluku pasti nyaho ka Allah. Mun bener geus nyaho ka saha. Kumaha cara nyaho ka diri? Pangzur ila nafsika. Diberes kursi ulama mun bener hayang nyaho ka diri da loba jelema nu ngaku nyaho ka diri padahal teu nyaho. Mun hayang sanyana nyaho ka diri, pikiran tingali bari di pikiran bari di tapakuran. Langkah-langkah mikiran nasib kieu-kieu teuing nasib aing. Itu mah nyaho Allah kalah kageuring hate. Suman takil ya perjalanan hayang nyaho kana wujud Allah teh kapanan di angkapan kita bejeung makhluk pinah tina ningali ka diri lil alamil ulwi cok tanah kaluhur aya bulan maju aya bentang maju beurang panon poe maju na Quran diabadikeun Ibrahim teh memeh marifat dimaripatkeun ku Gusti Allah tinggal di perjalanan lahiriahna socana ningali bulan socana ningali bentang pangheulana nempo bentang buah ieu pangeran teh tapi nalika bentangan nyiruruh menyang pangeran nuntut eueuh bukan pikiran Nabi Ibrahim makadinya jebul bulan buah ieu bener gede pangeran tapi nalika bulan sarua suruh sok ngaleungit geuningan tina buleun kana sabelah kana sapasi leungit kan menyang pangeran nuntut leungit berarti kurang kawas nama iya pangeran tidak cana kemana-mana panon poe bisa ke pangeran datang maghrib mah panon poe oke maka tidinya kekarek nyebatkeun inni wajjahtu wajhiya lillati fatoros samawati wal ardi lain bulan di pangeranan poe lain bentang lain panon poe aing mah pangeran kanu ngaberjalan ke bulan bentang jeung panon yakni zat nu dingaranan Gusti Allah lamun bulan jeung panon poe aya mimitina jeung aya ge aya
untung tak nu ngayakeun bulan jeung ngayakeun panon poe mah aya eueuh mimiti aya eueuh tu poe ka Nabi Ibrahim ge tidinya adunya zahiru hagiratun lamun semet ningali kana lahirna dunya loba jelema nu kakitu tak sok loba pasangan muda boh geus kolot atau bobogohan keneh rek neangan bulan purnama dan cenah sok karasa indah ketika ngaharulang tengah leuweung ngadon tangah ka kunaon bulan jadi katipu ku indahna naon bulan kayak gitu Jirotun wa batinu ha ibrotun geuna cicik nabi nama khalaqallahu dunya lil ibro la lil imaro jelema nalika mangi kaendahan sok ka hiji tempat pasti diboro non sama aneh kunon pangandaran diboro aya nu indah di pangandaran jadi rame kunon ayeuna di tempat-tempat wisata loba jelema aya kaindahan di dinya kaloba nu kagitu kaindahan nu dijieun ku Gusti kuduna dianterkeun hate sina marifat kasaha Allah. Nah, eta kitab teh ulah dugi kakeun ka kitab sababaraha kali tamat ngajina tapi dedek papange sakitu pageling gisi kurang jeung kidapna Gusti atau ingat ka diri oge geus kudu ingat kana kidapna Allah tadi tuduhkeun ku diri urang karena ayana kidap Gusti Allah urang teh nyebut kumpul kana kidap teh kadang kabis mah nyebut antara sampai iman teh wujud kidang bangko mukhalafatul lil hawadits pendekatan sanes katalan karasa tah nu ngarasakeun teh jelema nu leumpang kunaon banget teu ngarasakeun teu leumpang ai banget teu leumpang kunaon wegah ai pangna wegah eta loba teuing rintanganana jeung tantanganana mata ku Imam Ghazali mah pada sarupakeun teh leumpang Allah mah jika tanyakan tadi beureum leur eueuh pamuntangan muntang-muntang rek na oge komo anyar mandi mah jeung anyar jeuseuh bajuna teu hoream kotor sementara loba jelema anu hoream leumpang kunaon sabab wegah pangna wegah geus kumehok meweh dipacok asa moal pimampueun menyebut moal pimampueun ti kamarina suketenan kana ayana kamampuhan dina diri nya teu moal init-init aja dan nepona ka diri mata ya sarumat labun anta tulibu binafsika moal pamoal anu enteng perkara nu diteangan boro-boro sifatna berat sanajan hampang moal tulus hampangna mun ayeun beta tuluy ka diri mun ningali dina diri aya kamampuhan tah eta jelema nu ripuh teh eta sok nempo dina diri aya kamampuhan mata bijil dengan bahasa dan ningali dina diri aya kamampuhan lain keur urang eta maksud aya bahasa gitu gara-gara ningali dina diri aya kamampuhan gampang pamalikeun anu gitu lain keur urang cenah eta keur saha atuh keur wali eta teh ngomong teh malipek eta wali mah da geus dibutuheun mah da wali mah makanan sehari-hari teh kayak gitu rupa nu katingali teh hate wali mah moal dina rupa sorak kadenge teh hate wali mah moal dina sorak mantangnya di ilmu tauhid teh nuduhkeun hate urang sina kapangi cara ngarasa teh gitu dibejakeun ke wali carana teh Ider teh nyebutkeun lain keur urang babari neguhna jelema nu nyebutkeun lain keur urang sababna manehna sok ningali dina diri aya kamampuhan sabalikna wa matawaqqafa matlabun anta tolibu biro bika aya nu sulit perkara nu ditiangan lamun urang mentana ka Gusti Allah maka syarat jelema atawa alamat jelema nu rek dibisakeun ka dinya ku Allah teh dina dirina aya zilan jeung iftiqarun lain ngaku dina diri aya kamampuhan justru karasa diri aing teh hina jeung butuh kana pangapurana Gusti jelema nu rek dimakrifatkeun ku Allah mah pasti alamatna teh tahaqquq dina sifat ubudiyah atau segitu
Mun jelema teu tahakuk dina sifat ubudiyah hese maripatna ka Allah. Jika kumaha gambaran nganyatakeun diri hamba Allah, nu nganyatakeun diri hamba Allah, nganyatakeun di aku ku hatena aing teh hina, nganyatakeun ku hatena ngaku manahna ngarasa hatena yen aing teh bodoh. Eta alamat nu kalau rek dimaripatkeun ka Allah. Dan tahakuk dina sifat keabdian gitu mengarasa aing jago baca kitab ngarasa aing pinter mata lamun kumanehna teu kaudag ku logikana nyebutkeun lain keur urang sahayangna moal anu kitu moal hayang terus nyebutkeun lain keur urang dan teu kahakuk kana sifat kaab kun bi ausafi ubudiyati ka mutahaqqiqon kudu bukti anjeun kana sifat keabdian anjeun eta nu nyatakeun aing teh hina. Maka memeh ku batur disebut hina dan sorangan disebut hina ka diri. Nalika batur ngahina ke jadi hati moal. Boro-boro cek maneh ti kamari ge cek aing teh hina. Nabi dipoyok ku Yahudi sanu keuleunan sahabat, sanu keuleunan Jibril keuleunan Nabi keuleunan teu. Teu keuleunan Nabi. Ibtikoron butuh urang teh fakir. Fakir ka sa fakir ka Allah butuh. Ieu mah ngaku fakir setebana ingat kana bantuan. Eta kayak kasupkeun karena jumlah jelema naon fakir gitu. Dina KTP teh ieu teh miskin urang teh kasupkeun teh ame menang naon BLT lain mah menang. Dari kulit putihnya ka Allah butuh seteh. Tuh, berarti saya ngerti buka pesantren asa mulia, payung ngaji asa mulia jelema teh bagi. Loba santri kabeh baheulana ngajina di aing asa mulia. Eta nu ngahalangan marifat Bapak. Aya nu ngahina asa teu dihargaan, nyeri hate. Buku batur teh teu apaleun jeung teu wawuheun ka urang. Gogoleran dina teras Masjid Agung di Tasik aya jelema liwat teu punten nyelembeng we lempeng beuheungna teh teu ngeluh. Ditewak kerah bajuna sia teh deuleuh teh ajengan kieu. Buku batur teh apaleun lain ka urang. Nah hari purikuh teh pasok aya nu nyeri hate teh dihargaan ku batur. Tah eta capena diajar ilmu teh kitu. Urangna mentingkeun wae kana diri dijaga. Naon sababna bisi batur ayeuna teu ngajaga ka urang. Dijaga diri urang teh kamuliaanna teh. Dangdanan dijaga sieun batur nyebut hina mun aing teu dangdan nyaha. Haur batur teu nyebutkeun beunghar lamun aing gayana teh jiga kieu. Itu da tileleutik ku batur, tileleutik keneh anu terngiang dina ceuli teh kalimah bos ti batur. Dangdangan teh dangdanan naon? Bos naon? Ribu eta mun kitu. Keur di warung oh cenah aya bos kebenaran di warung. Jeung si bos teh nya teh sok sabaraha urang eta itu. Si hayang ulun sok cenah nyokot ulun. Sabatang sewa ulah sabungkus sewa. Da kagum disebut naon? Barali ke jelema nu ngolo udun. Harewas anu boga warung dieukeun anya. Ribu-ribu teh. Rugi eta. Terus engke kantun netelakeun ngaran daur sareng asal Allahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wujhatan. Eta sanes.
bade iza futiha laka wujhatun langanya ngalogat mah bebas di mana-mana ngabukakeun Allah laka pikeun anjeun wujhatan karena hiji jalan iza futiha di mana-mana dibukakeun laka pikeun anjeun naon wijhatun atawa wujhatun hiji jalan bade mabni majhul bade mabni ma'lum jalan minat ta'arufi tina ma'rifat falatu bali maka ulah merdulikeun anjeun ma'aha sartana itu ma'rifat anqala kana yen tasakedi bipatil hamzati kalau dipatahkeun hamzah naon amaluka amal anjeun ae bikilat di amalika tegasna ku saeutingna amal anjeun ya di mana Allah ngabukakeun jalan ka ma'rifatan itu memang. Jadi jalan ma'rifat teh dibukakeun ku Allah. Biasana nu dibukakeun jalan ma'rifat teh biasana dibabarikeun migawe ibadah. Dihampangkeun, dimudahkeun migawe ibadah. Boga duit teh hese mikeun gitu. Boga duit teh hese mikeun. Jadi jelema beunghar tereh dibukakeun jalan ma'rifat bageul itu gitu. Jadi jelema beunghar loba duitna ngan teu dibabarikeun hayang mere ka baturnya. Eta hese nya kana ma'rifat dan jadi gitu wajibna rencana Pak. Jangan ka ma'rifatan maksud ta'aruf teh maksud ta'aruf aya suruha lil ibadah digampangkeun ana diri urang teh kana migawe ibadah. Alamat jelema nu dibere jalan ka marifatan alamat ya jalema digampangkeun dibabarikeun dina migawe ibadah kosong aya nu wegah salat lohor kosong aya nu wegah ngalaksanakeun puasa sunat nu boga duit keur daftar padahal mah tapi kalau dipake modal usaha aya daya kewe cenah batina keur dipake daftar ieu mah dijieun heula modal deui we. Jadi takarut gitu digampangkeun ku Allah dina migawe ibadah. Palatu balik di mana Allah ngabukakeun jalan kamarifatan ka urang maka ulah merdulikeun anjeun anqala kana yen saeutik naon amaluka amal anjeun. Dan panghalusna amal mah adua ku hasosana jan saeutik ge pangmayeng-mayengna amal eta panghalus-halusna sok sanajan amal urang teu beuti loba ae bikillati amalika tegasna ku saeutikna amal anjeun ikhlam kudu terang anjeun anas salika kana sanyana ari jelema anu ngaleumpangkeun hatena murid sodik teh jelema nu leumpang hatena sanajan urang aya hayang murid teh nu boga kahayang hayangna usul ka Allah disifatkan ku sodik berarti cirina ngaleumpangkeun hate aya nu nyarekan lain cicing di nu nyarekan tapi leumpang hatena rugi dagang leumpang hatena ieu teh buburuh teh kalah capena hungkul tapi teu bebeunangan umuruhkeunana nganyuk teu mayar-mayar leumpang hatena gitu atawa anu muruhkeun ka batur sabalikna Pak ulah nu buburuh hungkul nya nu kecewa anu muruhkeun ka batur kumaha cenah ieu teh teu keunakan ekspektasi nu dipikahayang ku urang eta teh kudu jadi jalan sarua ilang anna salika labudalahu bisuluki sanyana jelema anu leumpang hatena labuda eta teu meunang teu lahu pikeun si salik bisuluki dina sulukna si salik bin kasratil amal tina nyeurkeun amal kewajiban jalma anu suluk sing loba naon Pak amal kewajibanna nanti ameh naon ya kulobana migawe amal anu pasti amal teh dicare ku nafsu
eta teh paliak to'a aqobatin nufus kunyeurkeun amal teh supaya bisa ngaeksekusi, bisa ngaliwatan, bisa ngelekeun, bisa naklukeun gitu atuh. Bisa naklukeun aqobatin nufusi kana pirang-pirang tanjakan nafsu. Dan ngahalangan amal teh saha? Nafsu. Lamun urang ngagugu ka hayang nafsu moal aya-aya amal teh. Matak jelema nu merangan nafsu lobakeun amal sarua jeung eta teh ngelehkeun nafsu. Beuki loba elena nafsu, beuki loba caangna dina hati urang. Walladzina jahadu fina, jawabna naon? Lanah diyanahum, jalma-jalma nu merangan hawa nafsuna pina tuh gini dina amal pina teh Pak. Lanah diyanahum tafsiranana lana ja'alan nahum anwaron mudiatan, yakin ku aing cek Allah dijadikeun karena pirang-pirang hatena anwaron cahaya mudiatan anu nyaangan. Jadi beuki minang mujahadah, beuki minang datangna cahaya kana hate. Engke teh jadi jalan teh marifat kitu Pak. Batak alamat jelema nu rek dimarifatkeun ku Allah teh jeung tadi ya jelema nu dibabarikeun ku Allah dina migawe amal. Sok sanajan amal eta teh berat keur batul mah tapi keur urang mah alamat teh dibabarikeun. Tah tina daekna amal aya jalan hate marifat ka Gusti. Alamat salat henteu puasa ngaji taat cepat kurun isom teu hayang ngaluarkeun zakat. Kadar-kadar kadang-kadang datang bulan haji kurban ogenan hayang diimahna sorangan. Anu we muji ka manehna dibere daging. Itu berarti wawu mah komo beda dukungan banyak kamari keur nyolok calon teu diajakan itu. Ulang dibere daging kurban senta bongan milikna ka si anu lain nomor saanu ibu gitu. Tapi kan tong diajarkan kena beri dukungan. Wa yasilu ila hadrati rabbi jeung tiasa dugi itu si murid atau si salik ila hadrati rabbi ka hadrat pangeran. Ari hadrat teh Pak hudurul qalbi, hadirna hate eta mana hadrat. Ai rabbi anu ngurus. Hadir hate teh soca awas, ingat hate aya nu ngurus kana awasna soca. Kada diligadun tekad awasna si soca teh ku kakuatan Allah nu disimpen dina soca eta tekad bid'ah Pak. Loba jelema nu mere tekadna di dinya. Allah gaduh kekuatan disimpen dina panangan. Jadi panangan kuring bisa kepate ku kekuatan Allah nu dituna dina panangan. Sanes kitu gambaranana, tepat panangan keur dikepatkeun ku Gusti. Berarti diurus itu leungeun teh anu disebutkeun hadrat rabbi teh hadir hate ka Allah anu keur ngepatkeun kana panangan. Nu kasawa ningali paremontok aya di hadrat rabbi hatena teh inget hatena ka Allah nu keur ngamontokeun kana apa? Nah gitu disebut hadrat teh. Ulah kalahkan disulitkeun istilah teh gitu Pak hadrat teh. Ulah dipersulit meningkat dan dibolehkeun hadrat rabbi teh gitu. Jadi jelema teh ngaliwatan socana ningali hatena bisa di hadrat rabbi. Tah hadrat teh hudurul qalbi ma'ar rabbi gitu hadrat rabbi teh. Hadir hate sartadat anu keur ngurus kana soca awas, nu keur ngurus kana cepil nguping, nu keur ngurus kana panangan kepat. Aya di hadrat rabbi. Allahu Akbar. Aya di hadrat rabbi hadana. Naon sababna eta panangan make jeung ngulapis ka luhur tuluy ngulapis ka kanan. Ieu pan keur diurus ku Allah. Jelema anu merangan nafsu nu bisa ngelehkeun nafsu teh bahan dimakrifatkeun ku Allah. Nafsu kade ye biasana elehna kumaksakeun ngalobakeun amal atau teu loba oge amal setik tapi ngadawamkeun amal kan teu ngadawamna. Aya jelema nu rajin sampeupeut ngaji Yasin nepi ka 100 balikan. Horeng teh hayang lunas hutang. Lunas hutang teh ngaji deui Yasin. Hayang eta geus ngaco lain mujahadah nafsu tapi eta mah nganteur ka hayang
Mentak pilihan disebut sote mutakin jelema, disebut jelema nu takwa lamun ngalaksanakeun amalna, ngalaksanakeun ibadahna bari merangkah nafsu. Sanajan urang sholat, sanajan urang puasa, sanajan urang ini haji, tapi barang jeung nafsu moal gelar mutakin. Jelema nu takwa mentak masdana takwa tu takwa. Intiqoan anu ngaraksa mutakin. Ya jelema nu takwa mah jelema anu nolak kana nuturkeun nafsu. Takwa jeung ittibaul hawa moal hiji. Didani la yajtami'ani nu berlawanan dua moal daekeun kumpul. Mun jelema teu ittibaul hawa berarti keur takwa, lamun jelema keur takwa berarti henteu ittibaul takwal ilah madaru kulli sa'adatin wa tibau ahwa rasul syari'ah ilah. Takwa kalau sumber kebahagiaan nuturkeun nafsu sumber kacila bagja jeung cilaka mah hiji. Artina sanajan urang salat bareng jeung nafsu ulah waka gede hate aing geus boga amal keur bekal balik. Dan salat lagi bareng jeung nafsu. Jadi biang kerok nama pagawean masyarakat gara-gara naon? Kan aslu kulli masyiatin lain tarkul mamurot lu jadi asal sakabeh pagawean dorakan teh aridho geuningan ani nafsi hartina sanajan makmurot parentahan dipigawe tapi bareng jeung kahayang nafsu mah ada titu atuh masyiatan lahiriahna jiga toat teh padahal eusina manaon maksiat gara-gara aya nafsu. Ciri urang nuturkeun nafsu teh ka aku mana? Nafsu inkar ka Allah, ikrarna kalian Allah. Aya nu mere teu ngaku Allah nu mere, ngakuna teh si eta we mere ka kuring. Batak taun hareup nyalon deui dicolong deui ku aing, teh sok mere duit si eta mah. Bageur cenah eta mah. Ieu mah calon teh naon? Korek teu inget ka Allah anu ngabisakeun mere ka eta jelema. Mun urang datang ka makhluk, menta ka makhluk, ku makhluk dibere, hate teh itimad ka makhluk karena dibere naoge nalika makhluk mere ka urang hate boga kayakinan nu mere teh si eta keur dibere teu inget ka Allah, ingetna ka nu mere dina lahiriah. Eta teh samajeung keur ngusir diri tina jadi abdina Allah. Mun urang teh jadi abdi Allah, jadi abdi syahat. Tentang nafsu mah cilaka pak jelema diusir tina jadi abdina Gusti gara-gara nafsu inkar kalau ikrar kalian di Gusti tukang dagang ngaku untung menang aing cingki kelentrekan ge pagawean aing gede untung ada aing mah jago dina dagang parah tapi kana hate tah wayahna eta teh keur dijerumuskeun ku nafsuna kana cina jauh tina jadi hambana Gusti. Latari pupilah kena saban kejadian nafsu tidak diantarkan marifat kau. Saban kejadian saban udijir. Dagang tani kuburu rugi untung jeung sajaba-jaba cik sok masuk kapang unggal poe kurang naon. Rupa sora rasa teu diantarkeun sina hate nyaho ka Allah. Nafsu eta oge sapa? Katilu nafsu mah fa'ludz dzanbi resepeunana migawe do kulantaran duit teh meunang aing ieu teh itu li tuluitan dina dagang teh ngamodalna duit di saham ti aing untungna oge teh meunang matakna surupkeun oge ieu duit teh kumaha saha kumaha aing eta bentuk teh maksiat teh kumaha aing teh aing didepokeun tungtungna meselot teh ka dieu dan mun aing ieu gitu ngagadekeun motor saha aing mata kumaha saha teh nafsu Pak tina ngaku meunang aing tina teu nyaho ka Allah ka dituna ogeuna lakuna teh bakal mah rubbama kazala wala wa yasilu ila hadrati rabbi wa in syara'a eta mangka lamun tumandang si salik fil mujahadati dina merangan nafsu wa tolak jeung lillah alaihi kasih salik non al mudatu waktu itu ibarat merangan nafsu mangan nepi-nepi rubbama kasala terkadang kesel eta si salik kasala teh kesel itu adalah metere ngalogatna
Itu jadi males kasalat teh males anba di anwa'il ibadati dina sapalina pirang-pirang warnaan ibadah wal auradi jeung pirang-pirang bidan. Kadina osok ge sunat jadi henteu naon sababna kalah bosen aing teh ngaji ti babaret kok nu terangkeun makrifat martede ke makrifat eureun kitu aing ngajina. Masuk aing baheula cenah aing ngaji ka makrifat. Tapi tidak makrifat gitu. Tapi dilelengitkeun sekalian ke ngaji mah asa heueuh asa deukeut cenah. Tapi da bubar ngaji mah leungit deui. Berarti kudu mineng ngajina. Anbati anwa'il ibadati wal auradi tina sapalina pirang-pirang warnaan ibadah nu tadina sok sunat eureun sunatna nu tadina sok wirid eureun wiridna. Tak ulama mah ngadawamkeun wirid ke ba'da subuh ba'da asar. Sareng udang sila kita subuh teh nepi kana waktu duha. Waktu duha balik ka imah teh gitu. Nu boga ilmu balik ka imah neangan pabila waktu. Teu langsung duha di masjid. Dangdan ka kebun gitu, dangdan ka sawah. Ikri jam 8 balik. Ngadon salat duha. Sanajan salat duha teh di mana? Di masjid. Jadi padilah tempat eleh ku padilah waktu. Tapi waktu jeung tempat duanana ge eleh ku padilah tingkah teh hate mata aya amal aya hal aya amal aya ahwal amal maharokatul jusmaniyah ari ahwal maharokatul qol dia cik pergerakan hati urang keur bigawe duha ka mana ka sawah teh da tadi kagok keur tanu ngan balas mepet-mepet waktu we tidak mung tinggalin salat naon duha. Betak tungtung nama urang salat di imah teh hate nama di mana. An khola amalu saeutik amal tapi ditinggalkeun saeutik karena sababna bosan. Payah sulu alati amal atawa aurat rutibat anu ditartibkeun lati alih kasih salik payah sulu mangka hasil ing dahu disandingan si salik non syiddatul habib banget bingung wal gumi jeung tegasna bingung warubama tusawilu lahu nafsu atarka jeung terkadang mapaesan ngagoda lahu kasih salik naon nafsuna si salik atarka kana ngantunkeun bil kulliyati kana sakabehna amal tungtungna eureun eta amal aing ngaji seumur-umur teh ngarti tungtung nama eureun ngajina teh. Maksud kayak begitu ngaji can ngarti itu nih tapi urangna al jahlu bila ta'allumin kal baqori bila teu ngarti tapi mung tuluy ngaji kalau hayang eureun ngaji eta teh sarua jeung jelema paeh. Sapi paeh, sarua jeung sapi paeh. Kal baqori bila hayatin pan kurang teh bakor sami Pak hayawan gitu jenis hayawan urang geuning annasu kulluhum mauta jalema sakabehna dihukuman maut Pak maut teh pae ilal ulama kajaban nu boga pangarti nu aya ka nyaho jadi urang teh ka nyaho mah teh leuleumpangan mayit teh jelema dianggap hirup mah lamun aya ilmuan ilmu teh kapan ilmu pokok marifat ka Allah jadi nu kasawah teh teh loba nu pae nu ka kebon loba nu pae baru nu kasawah nu ka kebon nu ka Mekah ngurilingan Ka'bah loba nu pararae gara-gara teu aya ilmu illal ulama kajaban nu boga ilmu lain keur moyok batur nya ieu teh ka hade keur moyok sorangan aing nu paeh teh lain batu payah sulu ingdahu syiddatul hammi wal ghammi wa rubbama tusawilu lahu nafsuhu akar kabil kuliah maka kaunihi qad hasala ingdahu sarta kabuktianna nasi salik qad hasala etanya hasil lahu ingdahu disanikeun salik naon-naon hiji warnaan bi ma'rifatillahi taala tina ma'rifat ka Gusti Allah taala padahal susah aja dikeureuyeun aya amal
Seketika-tika teh sok kapangi jalan marifat gitu. Bulan kali ge ngaji tidak sok aya eta teh kana teh berarti tong ditinggalkeun bulan kali teh. Minggu kali ge ngaji da sok aya eta teh nyaya naracan kana hate. Sok sanajan ngan minggu kali tuh ngapoe pala tu balian kol amalu. Ulah diperdulikeun pedahan saminggu sakali, ulangan sabulan sakali. Dawamkeun daripada teu minggu-mingguan acan, teu bulanan-bulanan acan. Udah bosan geus tahunan abi ti mimiti bebulan nepi ka ayeuna. Babaturan mah barengan ngaji paraeh kabeh. Eureuneh sakali teu ngaji-ngaji deui itu. Maka wa arsyadahu asy-syaikhu radhiyallahu anhu kantun eta. Wallahu a'lam bishawab. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.